nu dipupus ti ku kuring, geuning teu sirungan deui. Unggal poe guling gasah, sieun kembang henteu marangkak deui. Kembang srengenge kuring geus lain deui kembang nu ngora. Sal, kumaha lamun engke kembang teh layu saacan waktuna? Kumaha mun kuring gagal mupus ti kembang eta nepi ka endah marangkak deui? Ay bapak kemana wae 2 hari terbalik. Kerja tuh Sri, di mana deui emangna? Sia gawe atau salingkuh? Aing kerja ti pagi nepikeun ka malam teh keur saria. Lainna disuguhan bapak nepi imah teh kalka dicarekan. Ngomong kitu deui sia, haling. Mah, tos weh wios ku abi dipangnyoyogikeun sasarap mah. Ayeuna mama calik heula, mungkin ku abi dipangnyandakeun eueut. Mah, dieu heula caina. Abi hoyong ayeuna mamah tenang heula. Teras abi alim ningali mamah isuk keneh geus nangis ku alabatan bapa. Dieu heula caina mah. Mah, henteu tuang. Mah, Neng, Neng gaduh hak nentukan pasangan hidup Neng. Mama mah orang ngahalang-halang saha nu jadi pilihan. Lamun mama atau tadi di dieu, mama hayong ngelihat Neng bagja jeung keluarga nangke. Sok dah. Neng mah budak solehah. mah ulah nyarios kitu. Mamah teh kedah nyaksian sacara langsung. Jeung mamah oge kedah senang nalika hirup jeung keluarga abi nu enggal. Mama janjinya bakal sasarangan saterasna sareng abi. Abi janji bakal sasarangan saterasna sareng mama. Nuhun ya Neng. Aya Neng mau angkat. Geus tabu sabaraha. Oh, mohon atuh abi mios ka sakola heula nya. Mama hati-hati di bumina upami sedih mama tenangkeun heula nembe mama bisa barang damel deui. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Neng. Ya mohon mah. Kumaha rasana jadi mamah ayeuna? Kumaha lamun kealaman ku Neng? Mamah kacida kuat pisan yang hareupanana. Sakapeung abi mikir, kunaon takdir keluarga abi beut siga kieu. Nah Kesya kunaon sih? Tadi cicing wae tebiasana juga kieu wae. Nya ke mun aya masalah mah nyarita atuh ka arurang, soalna katinggalina siga nutus semuanya. Nya geus mun can bisa nyarita ayeuna mah, tapi tong dipendem sorangannya karunya kana Kesyana ke mun geus bisa nyarita caritakeun we ka arurang, teu kudu era-era kan urang besti. Hai.
Sigana bener cek babaturan Abi. Abi pasti teu kuat mun mendem sorangan. Sigana Abi kudu nyarita. Nu ieu mama, nu ieu bapa, jeung ieu anak Keisha. Mah, bapak tos angkat damel. Lah, kan ti wengi oge bapa mah teu euwih. Neng pohonya. Oh nya, ayeuna mama masak naon? Dinten ayeuna mama keur masak makanan karesepan Neng, French toast. Jadi ingat baheula keur leutik nyen ieu dibantuan ku mama jeung bapa. Pas keluarga Abi masih keneh akur. Hello everyone! Today I will be showing you how to make French toast. First thing we do is prepare the ingredients. First we have the bread, and then we have milk, some eggs, and powdered cinnamon, along with some sugar and salt. First, we crack one egg into the bowl. And then start to put some milk. Come here, Akeisha. Yep, that's enough. Put it down. Let's mix it with milk. Like this, right? And then we add a pinch of cinnamon. That's too much. That's too much. Okay. Now we will dip it in with bread. This. Now we will add the toppings with sugar. Now it's done. Here is it. The French toast is finally done. It looks delicious, isn't it? Neng nah ngeulang gitu. Teu naon mah, sigana mah kulantaran teu acan emam ieu teh. Sugan teh naon. Masuk atuh ke meja makan. Mama siapkan heula nya. Oke, geus satu langkah ulang wae. Ini ceritakeun ka arurang. Nyarahokan urang teh budakna teh bisa daek cicing pisan dina situasi naon oge. Tapi ayeuna teh bisa siga kitu deui. Jadi hampurannya lain ngahaja ngajauhan mararaneh. Lah emangna kunaon teh? Abi bade nyarita, tapi tong dicaritakeun deui ka sasahanya. Jadi sababaraha minggu ka tukang, kolot Abi pas saya wae.
Sanajan eta teh masalah leutik, komo deui masalah gede, pasti we bakal pasea. Abi hariwang indung abi kunanaon. Lantaran bapak abi geus wani hampang leungeun ka indung abi. Abi sieun kalengitan salah sahiji ti maranehna. Hei, kita mah sabaraha bulan ka tukang, nah teu nyari ka mimiti ka barudak. Tuh kan naon cek abi ge nyawa teh tiap abi ngalewatin hareupeun di mana pasti we kadenge suara gogorokan jeung suara barang-barang nu sok dialung-alungkeun. Geus katabak sih ti mimiti ngahulang ge gara-gara naon. Sakapeung sok karunya oge sih kameneuna teh. Kumaha mun ieu masalah urang laporkeun ka wali kelas urang. Sugana engke Bu Ati bisa mantuan ieu perkara beres. Tidak halus tah. Urang ge tega main-main kitu. Balik sekolah jadi korkom teu. Hayu urang kerjakan di ayeuna, meh teu numpuk tugasna. Tapi teuing ketang abi ge teuing diizinan teuing henteu. Alah, ulin teu meunang, kerkom teu meunang. Terus menangna naon, Kei? Oh tah di sagala teu meunang, tenang we ka mun bapak naki ngambek mah daya arurang. Ayo atuh, Kei. Nya enggeus atuh hayu. Tah itu atuh. Nya ari kelompok urang teh saha wae sih? Teuing ketang abi ge poho, pokona mah aya si Karel, Gian, sareng Dika. Nya eta mah abi ge apal atuh, sasaran abi poho teh, asal lobaan pan. Yang geus atuh kayak urang obrolkeun we jeung maranehna di kelas. Keur ngaroromongkeun kerkom ieu teh. Urang teh sakelompok pan nya. Oh heueuh, karek inget. Nya ayeuna urang kerkom, tapi sahadinya asa aya keneh nu kurang. Teu ingat tuh abi teu apal nya. Aya kerkomana di rumah saha? Di imah abi weh, tapi bebas sih kumaha maraneh. Geus we di imah urang mumpung kada usah saha. Yang geus atuh hayu kayak urang obrolkeun we di kelas, soalna abi poho aya saha wae. Sok. Geus karumpul kabeh. Encan sigana mah can aya si Putra, Tian, Syafira sareng Nina. Yang geus atuh dagoan heula weh. Barudak keur ngabahas kerkom ieu teh. Ampurannya urang rek datang. Jadi urang teh rek nyeun naon ieu teh? Rek batik wae. Batik naon emangna? Keweh di masih Bima urang pikirkeun deui deh kajian batik naon. Aku udah dapet nih batik yang bakal kita gambar. Aku bikin sketsanya dulu ya. Ra, aku suka banget deh lihat status Instagram kamu. Kamu suka gambar ya? Iya Kay, emang kenapa gitu? Aku boleh lihat gambar-gambar kamu gak? Soalnya bagus-bagus banget. Boleh atuh, nih aku pinjam sketchbook aku, lihat aja sampai kenyang. Makasih ya. Kalau arti batik ini apa, Ra? Oh ini namanya batik Sidomulyo, ibaratnya seperti jalinan benang, melambangkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan, di mana setiap motifnya memiliki cerita yang saling melengkapi. Aku menggambar batik ini khusus buat keluarga aku, dengan harapan keluarga aku memiliki masa depan yang cerah dan bahagia, seperti arti dari batik ini. Keluarga Abi bisa tanya siga batik ieu. Teu salah kan mun Abi miharep keluarga Abi jadi leuwih silih pikanyaa. Tapi kumaha mun kaharepna masih jiga kieu. Akhirna teu jauh beda siga ayeuna Abi kudu hirup nalangsa wae kitu. Oke, nahabet ngahulang. Oh, tenan naon. Geus cukup Abi ningalina. Ai arurang rek ngagambar batik naon? Batik mega menu ya, soalnya kan temanya tentang Jawa Barat. Bapak tos uwi. Di mana wae maneh? Nah jam sakit ke arah balik burit teu babeja heula sia ka kolot. Mun bapak keur ngomong teh dijawab. Hapunten, Pak. Buru asup, bapak rek ngomong.
Kunaon maneh bet nyaritakeun masalah keluarga urang ka guru maneh? Maneh nyaho teu ieu teh bisa jadi masalah besar ka keluarga urang. Ha, abi teh nyarita naon ka guru abi, Pak. Abi mung nyaritakeun ka sababaraha rerencangan abi. Tong ngawadul, guru maneh tadi telepon. Manehna nyaho soal masalah keluarga urang, dipikir hade. Abi teu nyarios naon ka guru abi, Pak. Abi mung nyaritakeun ka sababaraha rerencangan abi lantaran abi bingung. Abi peryogi kangge carita. Tapi enak guru maneh geus nyaho oge kan? Eta artina teman maneh geus nyaritakeun ka guru maneh. Abi teu apal rerencangan abi bakal nyarita ka guru abi. Abi lainna maksad ngegede-gedekeun ieu masalah. Geuning ayeuna kalau kanyin masalah jadi lebih gede. Maneh kuduna mikir sacan ngomong. Teu KBH bisa dicaritakeun ka babaturan. Ayeuna urang nu kudu ngaharapkeun masalah ieu. Gegara maneh Sri nyah dulang sih ka budak teh. Jadi eta budak ngerasa bebas nyaritakeun masalah keluarga urang ka babaturanna. Bisa teu sih ngadidik budak teh? Ya lain sama kuliah orang. Mana nu bikin suasana di rumah itu teh harmonis. Lamun kita pas saya ti isuk nepi ka penting, udah kurang mau mungkin nyaritakeun nanaon ke babaturanna. Pak, Mah atos abi nyaritakeun mamah jeung babaturan abi ka guru abi jeung sareng rerencangan abi lantaran abi teu kuat ngadangukeun mamah jeung bapa parasea wae unggal poe. Tong jadi ngarembet ka kolot, mun maneh mikir, maneh moal nyarita ka babaturan maneh. Ayeuna guru maneh jeung babaturan maneh jadi nyaho kan soal keluarga urang. Aing nu era. Tong saul kur nyalahkeun budak. Bapak ge tara ngarasakeun naon dirasakan ku budak. Paduwe gede ambek, teu paduli ka budak. Tanggung jawab maneh lain tanggung jawaban urang. Maneh indungna, maneh nu kudu ngadidik si ieu. Mun maneh hafal cara ngahormat ka kolot, ieu semua moal terjadi. Anu kieu patut moal kajadian. Bapak sareng mama emang tos teu nyaah deui ka abi. Abi di dieu teu gaduh sasaha deui selain rerencangan abi jeung babaturan abi. Mama jeung bapak parasea wae unggal poe. Di dieu abi ngan bisa ngadangukeun mama jeung bapak parasea wae. Kudu sabaraha kali bapak ngomong lah Kesya, maneh teu boga hak nyaritakeun masalah ieu ka babaturan maneh. Gara-gara maneh ngaran kolot digoreng. Hah, geus tong ngomong deui. Abi acan-acan aya niatan buat sama bapak goreng. Anak bapak kudu tempat ke nyarita, tong saenakna nyalahkeun. Tah nu kieu nih nu disebut nyah dulang teh. Budak salah dibela wae. Angger maneh Masri, tong sasakali maneh ngabela nu salah, piraku ieu budak maneh dibela wae. Mun maneh nyaho Sri, maneh sarua jiga ngaturkeun budak maneh di jero kabebasan. Lamun teu dipikannya aku urang kusaha deui. Kan bapak salah ku bapakna teu pikannya mikir teu mental budak jiga kumaha. Ah, mama jeung bapak tong parasea wae. Abi di dieu ngan gaduh mamah jeung bapak tong parasea wae. Pugu urang pasea teh gara maneh. Lain kieu ngagegeskeun masalah teh. Cuh, rujit lah. Api-api gering saya jadi awewe, teu bisa ngurus budak hayang dipikarunya ha. Mah, mama kunaon, Mah? Rujit lah ninggal nyu api-api gering jiga kieu mah. Geus urang rek indi teh dieu. Bapak rek ka mana ieu mama kumaha? Mah, mama kunaon, Mah? Mama tenang heula urang nyandak eueut heula nya. Hambuteun nya Neng, jadi ngarepot. Teu sawios, Mah. Ulah seueur emutan deui. Ayeuna mama istirahat heula we. Dia tuh. Neng, jal mama teu apal. Engke rek balik ke anjeunna teh ka iraha. Jadi mun isuk pake tong geus teu aya di dunya. Emut ya, gelis. Ulah nyarios kitu mah. Mama di dieu keneh sareng abi. Tanggukeun heula, gelis. Engke Neng bakal hidup jeung satu salaki nu jadi pilihan Neng, bakal jadi imam Neng. Tapi pilihan sing bener. Tung jiga mama hirup teh jiga nu sangsara. Nuhun mah pidoana. Ayeuna mama istirahat weh nya. Saban poe kuring mikiran wae kajadian poe ieu. Indung jeung bapa parasaya deui. Bapa kuring ambek kacida. Indung kuring ngadon jadi gering katutuluyan.
Kuring apal, indung kuring geus ngarasa capek. Capek teu kapalang, capek lahir batin. Barang gubrag pamsah labuh tina korsi. Kuring bener-bener sieun, bapak kuring ngandon indit. Mama katingali capek pisan, ngan kungsik kedal hiji kalimah pilarian pisalakieun nu bener-bener mikanya. Mama tos eut obat teu acannya. Karunya mun kudu maesa sorangan mah acan indit ka sakola mending abi mawakeun ubar keur si mama. Karunya mun si mama kudu hudang sorangan jaba keur leuleus. Mah, dia heula obatna. Mah. Pak. Non deui, kunaon tutulan nelpon? Bapak keur sibuk. Mamah, Pak, tos teu aya. Bapak di mana? Hah? Naon, Neng? Mamah tos ngantun. Di mana si Mama? Di kamar, Pak. Haling sia. Ngabantu. Maneh pikir jeung maneh nyeritakeun masalah ieu ka babaturan maneh teh ngabantu. Henteu, justru maneh nu ngajieun masalah ieu teh jadi lebih gede. Mah, hapunten ya, Mah. Gusti, kunaon bejiga kieu? Hampura abdi Gusti, teu bisa mikanya pamajikan. Haling sia. Poe ieu indung kuring dikureupkeun asa ngimpi. Kuring teu mirasa, teu bisa ngarasakeun nanaon. Bingung, linglung, ningali bapak kuring masih keneh ambek, tapi manehna kaduhung oge. Bapak kuring ngarasa sedih kaleungitan indung kuring. Kuring ge sarua, anu sakuduna silih nguatkeun, ieu ngadon silih nyalahkeun. Nineng teu aya papadana, anu biasa unggal poe gugunjakan, dipangmasakeun, diurus sagala rupana. Mah, kuring nineng. Poe ieu kuring ningali stiker kembang srengenge anu leupas. Stiker eta ingetan kuring yen mamah salawasna aya marangan kuring. Emut mangsa kuring sok gogonjakan jeung mamah kalintang endahna. Kabiasaan mamah karesep nempelkeun pernak-pernik anu wujudna kembang srengenge. Kuring ngarasa leungiteun. Ayeuna stiker nu maturan kuring teu bisa deui ditempelkeun dina tembok. Unggal ningali kembang srengenge, kuring inget endah imutna. Kuring emut nikmat rasa pasakanana kiwari ngan saukur jadi lamunan. Ya Allah, saha deui nu dicokot? Hampura ya Allah. Kunaon kuring kakara sadar lain hal gede anu bisa ngadatengkeun kabagjaan. Nyatana hal-hal leutik sederhana anu bisa ngadatengkeun kabagjaan. Kangennya masih ada
Hapunten abdi Sri, hampuranya gelis, Bapa gede ambek jeung saukur nyusahkeun hungkul. Nepi ka ayeuna Bapa teu bisa ningali sarila jeung anjeun anaking. Abdi hoyong ngabenerkeun kabehanana. Abdi hoyong jadi bapa nu bisa nyieun manehna bagja. Jiga naon nu mamah lakukeun salira ieu. Poe ieu abdi siap keur ngaperjuangkeun mamah jeung Nakesha. Bapa moal deui ngantepan kasedihan datang ka kahirupan aruran. Hampir hari ini bila tidak mirip kau, jadilah Bang ieu keur didinya Sri. Salaku ungkapan letik ti hate abdi nu salirana mere cinta ka didinya. Ieu mangrupa bagian tina hate Bapa Neng. Mudah-mudahan Neng bisa ngadangukeun sanajan Neng tos teu aya di dieu. janji kita pasti kan bertemu lagi. Desya kunaon? Tadi cicing wae teu biasana jiga wae Oh ini atuh abi Mama masak naon? Pasti we bakal pas ya. Abi hariwang, indung abi kunanaon. Jangan ketawa. Si Asfian juga. Hei, keur ngararomongkeun urang itu keur kabeh. Satu langkah ulang wae. Ini cerita ke kamu. Bang Iqbal sedang ngangon. Bapak kemana wae? Di lupa. Kayak udah capek dengerin mereka